aing kumaha aing pindah ka mana geus ke kantor aing pindah ku ka kanang kotok sip aing mah. Ripuh balik desa mah datang. Katanya pan kurajungan dasa jemu jami jembang pedia. Ada geus kieu mah lagi balasak. Pira aku ya kudu kena kebok kantor. Kurang sih, bro. Sacrik-crik teh jangan direhab ieu. Pasti bakal bagus. Baik, naon nu direhab dia buku disegel tadi segel kantor. Naon nu direhab dia mah jeung naon buku kami kenangan terindah di jeung Hansip jeung Bujaro jeung Airin. Sip, yo tadi bapak mah anu nelpon sip di bank yo. Daruwas bapak mah sip. Bener ba? Tumen-tumenan bang nelpon. Bo, atuh aya nu nelpon ti bank mah tuh biasana pencairan, Bro. Banking. Sip. Hoi. Nyar naon? Bangun terus anak direhab, sip. Moal denge ku aing. Ngejaga telok ngedenge ka aing. Tuh mah, tembalan ge. Sampai Kantor desa anak direhab oh. ulah ditembalan. Aduh. Mantap profesional karep mah bae. Nah, dia mana direhab, tunggu kantor desa digusur, disegel. Hah? Hansip? Celi ku nyari uang bae dia mah ku teu nyambung bae hese ho. Ari kabel konsep mah kieu ya. Geus mah teh ulah omong teh, geus omong nyambung moal dia mah, geus ditulay mengareng lagi. Geus mending cokot data belas di mah tuh, cokot data. Data nu teh desa teh. Aya di jero imah cokot ka imah itu. Hah? Nano? Cokot data, teh, cokot data. Masya Allah. Hah. Kabeda-beda teuing. Balangkeun ka balong sip, pusing-pusing we teh. Oh, siap bro. Awas ti poros suku dia. Nyambung RT masif. Nyambung kayak salahan di bae. Ro. Ya batana ro. Anjing ieu sangarab satik amat ro, kurang meureun. Hah. Jadi bae ro, kotor kan. Bro sip, di depan kumaha RT makalah nyokot bata, kita nyokot data kalah bata. Atuh jaro deui, pugu telok nyambung jeung mita RT mah. Naon endahna kitu. Pugu eueuh endahna jaro pongo RT bocor. Atuh sarua jeung nu pecak dituntun kanu budak kita mah. Nyambung bae. Peng bae nelponan besa kitu yo. Diduiteun bener do. Nyaho teuing sip. Angkat. Halo. Saya Selamat siang, saya dari bank Pak. Oh, nuti bang. Kurang. Jadi begini Pak, kantor desa sudah berhasil kami lelang. Waduh, Pak, atuh main lelang-lelang bae. Atuh saya juga mau bayar. Kenapa main lelang-lelang aja? Ya karena Bapak sudah terlambatnya 5 tahun Pak. Waduh, terus gimana ini cara solusinya nih Pak? Masa harus main lelang-lelang aja? Mau dilelang sekarang? Waduh, sip. Aduh, bahaya yo. Aduh, kantor sip dilelangku yo, ku kancing. Ro, sip, ke mana sip? Hoi, kemana? Ngos ja, nanya bae per geus cicing bae tangguhan dirinya. Jadi ama ilu ge hubunganna nu aya lain ngabereskeun masalah, banyak masalah. Ajo ya sip, kumaha ro? Batana bawa ulah. Ngos, bata ku dia pantekeun kana hulu dia takunan batana. Sip, dari urang ieu kananan yuk. Waktu mau mobil Hansip membuka mobil pan. Emang dia mau beli mobil? Waktu sebel sebel. Mana mobil yang ada dulu? Wah kah? Ya diam-diam bae mau beli mobil mah. Mobil Hansip mah, doang ngelamor gini bae. Pelatna GB Tambora Jakarta Barat ro. Alajing mobil tak cengkakak yuk. Wah tuh gagah, udah lapor kelan. Naik ayo. Ayo gerak naik ro. Naik ayo, bawa si Arta tak aja. Ya tadi diburi teh, dia di mah diburi bae, mbek kacang mah diburi bae. Kaburi. Naik. Atau masih naik ro. Astagfirullahaladzim, hari aing di mana sih yo? Atuh mana jokna yo? Atuh dia menjubur mana kipas?
Lah iya mobil mini raga digiut lang naung. Mas segera naik. Lah bawa ngomong, ayo segera nong. Kau yang penting mah nyampe ke tujuan. Selamat sampai tujuan. Bener Segera ya naik. atuh, selamat sampai tujuan sip atuh jebur aing ke Kermion ieu mah. Yo ya Allah. Lah segera turun dari harap ta. Aing nak insyaallah mobil kikikit yang tahun 2025. Ih. Makanya aing kieu atuh jebur aing kantem kipas. Masak. Ayo segera nyeklan. Edan. Wis, mau beki maju jebur aing siap. Mas segera buat. Tak. Kasih titik jubur aing parasit kawa geraan. Najis pining ngajol Tokyo jubur. Ya Allah, atuh bener lompangkeun sip. Kunahan mau kuter-kuter sama mobil ke. Aing selerasan sip ya najis bejubur panas kawa ku kipas. Ganjal mana harap. Atuh naon di ganjal segala, atuh di rentangan. Mas ganjal safety lebih utama. Allahu akbar dak. Kayu mahoni eta. Ganjal harapna. Atuh turun teh ulah naglik pena mobil. Hah? Turun. Non? Turun geus datang geus. Oh, Doang me kacang Turun. naglik bae. Turun. Alah. Sip, kantor orang disegel. Saya pengen apa? Kantor disegel sip. Aing kumaha aing pindah ka mana geus kieu kantor. Aing kira ku ka kanang kotok sip aing mah. Ripo bal desa padahal. Tatayapan kurajungan jasa jam budami jam tangpe dia. Ada geus kieu apa lagi bahasa. Pira aku yang kudu kena kebok kantor. Aduh, udah kenangan aja malaku. Kenangan terindah jeung bujaro di dieu aku insyaallah. Jeung airi jeung bujaro kenangan terindah di dieu. Diganti ku kancing daripada. kurang sih bro. Sacrik teh jangan direhab ya. Pasti bakal bagus. Baik, nah nu direhab dia pukul segel tadi segel kantor. Nah nu direhab dia mah jeung mau naon buku kami kenangan terindah di jeung Hansip jeung bujaro jeung airin. Jarsip, jaro hansip, kami dari Preman Kidul. Siap setia menghibur dan membuat kamu ketawa. Hahaha. Jarsip, jaro hansip, datang dengan tarian gaya. Siap membuat kamu senyum dan lupa semua masalah. Jarsip, kami datang, bawa tawa, bawa ceria. Siap memeriahkan hari, buat kamu semua bahagia. Ya nyetera kenangan hasil dilantik jaro kenangan apa jasa di kantor. Katanya panas segala kerja. Segala macam dia. Segala dia. Udah mau untuk hari ini cari king nong kurani sih tak baca sih dulu dah. Untuk orang geser gitu jauh, kurang jauh.